nyogokna geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikan menteri naon ku aing. Lantaran dijadikan menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa, dijadikan menteri geus eueuh, porsina dijadikan menteri luar biasa. Hebatnya negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto, kos gitu di zaman Pak Harto bae geus kos gitu, komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharapkeun. Sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal lebih bagus, sabada Kuari lebih bagus, ulah diharap. Numantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anu hakim pemenang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula, kemenang main hukum sambarangan, komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakan ponis, ieu aya penyidikan setelah terus diteliti, lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa, maka kakarak dihukuman, dikenakan sanksi. Lamun kizaid leungit motor, kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganana, Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Khalid. Taeta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid, kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngarana lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidik ku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya, ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat? Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa menyebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu? Bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid. Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek?
Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya, dulu kan dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwa nyana pelaku. Nah, tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak. Kaosnya hitam, petnya hitam, kecamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu itu maling Pak. Aduh, polisi macam-macam bahasa. Iyalah permasalahan seperti anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita maling. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten, sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten atau lamun sakabupaten, kemudian atau saprovinsi, sapira provinsi, sabara kabupaten si provinsi. Di urang bae provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Itu lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Kan lah ya polisi-polisi, nah, Masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi, aya anu kapalingan sapeda kapanggih ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jam penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku kitu pamalingan ke tukang jam maka kapagi bae nyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an ka ditu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sekilobana jaringan HP, telepon, internet dan lain sebagainya saranggih luar biasa, tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih, 40% aya lanu kapanggih, malah diciutkeun 20% lanu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia, mata sakapeung mah kulah hayang jadi kapolda aja sah.
aing lah dirajit-rajitkeun ku aing pamalingan. Ya Allah ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun teu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog. Ngajedog teh bahasa India. Eta teh leumpang si polisi tangkorakna gob. Sia tah nu neruskeun tah. Sababara kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan kakaulangan sakadar menta doana, menta cai, sepeda cai bere bila perus simreh waing sia ya dah geus lapor geus. Tapi ternyata hasilan teu kapanggih pelakuna. Kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajen kumaha ge. Etalah urang hirup kuari di negara Indonesia, hukumna demokrasi, pelaksanaanana seperti eta. Masya Allah. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho teu selesai, numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik, bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia. Lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia HAM kieu bae di mamanage. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen kukumaha gitu. Nemantak dikarikaturkeun ku Gus Dur, aya seorang raja eta hebat jasa, pohara siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Bo ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Paneta saya ngejawab nah kos gitu. Sia jasa betapa raja. Saya tak Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia ternyata keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa tak Gus Dur. Hebat jasa, katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kumaha jawabna? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos itu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak yang nyulunah nyeleneh di negara teu kumaha urang eueuh informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur, orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu
dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nangis saya di alam nu itu gali deui kuari tulangna kena keluar. Sedek saha anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bege rame jasa Ban Gus Dur mah. Tuh KKN Soeharto mah kitu, KKN aduh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN marah pun Megawati, maksudnya kayak kuda Nil cetuna. Megawati seri Ban, maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kuda Nil itu apa? Kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong, diem ngerendam aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil, diem aja. Nah, kayak itu kayak kuda Nil aja, nggak pernah banyak ngomong tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus Dur, sasahan wani coba. Orang cuma kuari ulangan-ulangan. Akan bahasa lain lalagaan namun ku orang diamati jahil. Bisaan Gus Dur jawab saya ini adil apa kejam, tapi tetap dek dibunuh wae kan kerok eta urusan. Nah, eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar ada kebingungan nyieun porsi menteri, datang kaya menteri luar biasa segala. Dan sababna jang urusan sementaranya na nyogok geus gede jasa ka Pak Harto, nyogok geus gede porsi kementerian geus eueuh dijadikeun menteri naon ku aing lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa dijadikeun menteri geus eueuh porsina dijadikeun menteri luar biasa. Ya badan negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto kos kitu, di zaman Pak Harto bae geus kos kitu komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarr. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharepkeun sabada Gus Dur bakal bagus, sabada itu SBY bakal lebih bagus, sabada kuari lebih bagus, ulah diharap. Numantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi, dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asal urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partaina, aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Sama seri kuning tai tuh maksudna eta mereka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan. Mereka petilu nu kuari keur acak-acakan, mereka PKB nu kuari keur sakit hati, mereka PDI nu nyurudug bae. Apakah mereka Golkar anu konengna koneng ketai-taian? Mereka mana ayo coba sia silakan. Emang kos karari itu emang alecreg atuh jadi luhur negara ribut. Kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya. Kurikulum lagi bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi dek rapi kumaha di luhur namain jotos atau contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP ya mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia teu pajar aing bener bae. Yes, tadi ya.
mantap aya presiden yang melaksanakan wah rantingna kahandap geus mah aya menteri-menterina aya gubernur aya bupati aya camat kahandapna aya lurah pertahanan dalam negeri politik polisi pertahanan luar negeri ia abri wow luar biasa aya kitu naon angkatan darat angkatan laut dan lain sebagainya jangan jang rakyat gitu supaya rakyat THS tenang tentrem anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus maksudna kan gitu supaya hara runtung anu bergerak di pertanian supaya taniana hararebat supaya hara runtung anu bergerak di berbagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun nu bergerak di berbagai naon ieu ya properti supaya ngaraet ieu dilindungi ku pemerintah tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang oh kami atuh milih atuh kos kitu mah pilih atuh kami wadahna cek DPR engke ku kami digodog diangsongkeun langke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg kami teu betah aya jalan teu bagus kami izin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bayar tapi jalan teu bagus kami ieu izin jadi bupati izin jadi camat wah diantepkeun jalan teresep kami mata jalan coret teh teresep aing izin make kenong di dieu goblok eta kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu tah eta masya Allah karing tenang cek cenah rakyat kami nu ngurusan jamaneh mah terus bayar pajak bulan hareup bakal ditaekeun di BBM tenangnya tuh kan ngeunaheun urang aya nu ngurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR olahlah di DPR caca laporkeun ku hari hasilna teh ka pemerintah di daerah bupati di provinsi gubernur engke bakal turun keputusan anak kan ngeunaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kan ngeunaheun kan kitu tatis asana kana ceuli kana jajantung perasaan asa urang boga abah asa boga kolot urang teh bakal nangareunaheun prak bek kanyataanana geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis ka Jati can nyorang rapi geus sabaraha tahun urang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya geus sabar tarolah tama sapira daerah ieu Tangerang Banten ka ditu hayang urang ngeunaheun be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi sia ya nah ieu keur carita dakwah damwal kosama laporkeun ku urang pejabat mana anu kurang ngajar urang ajar laporkeun ku urang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang rakyat nu matak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang dia tak sebenarnya melamun demokrasi mah jeung pemajikan ya naik da urang kanyana jeung turunna kumaha cak pemajikan eta demokrasi itu sebenarnya mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae tuh iya mah hese ieu permasalahan teh lain lalagan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis
memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Ngebantah polisi perlu bebek teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti. Iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang bukti naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul Karim. Lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun. Jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna kafirnya na asupna. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang kamari nyaritakeun tentang jinayat, tentang kisos. Anu hukum-hukum geus dijelaskeun, motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana, aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Teuing inget hiji aja. Wali lamun ulangan amun bisa 10 bae balik pun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mah mere daharna ieu ka jeung ya nu inget hiji-hiji acan urang. Masyaallah karim. Tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya ceuli, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun, ngan ku ari mah neuk ngajelaskeun saha pelakuna, samemeh diponisnya pelaku kudu dirinci heula. Teu meunang sambarangan. Masyaallah. Urang keur lembang gak panggil jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake kunyana. Laporkeun ku bisa ke polisi. Laporkeun ku urang nya ada dipanggil. Ajunyana kapan teu senang. Ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini itu saya juga gablek. Waduh. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya, nggak bisa kan adu kekuatan argumentasi dalil. Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Hayo ieu bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya bahwa ieu teh sendal maneh naon deui dalilna. Adu argumentasi, adu kekuatan mana nu paling kuat iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah nu mentak ieu mah lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji mah jalin pegawaian urang. Teu kudu mentak hese sebagai mau masalah. Enggak masalah ya mah ngarokok, ngopi. Cek nu di luar ge teu kudu dibijan teh mah. Ya kali mah euker, teu aya euker mah geus benih mati bae terus geus. Ya jadi dua permasalahan hiji dek nyaritakeun tentang
ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil. Di jerona aya sumpah, maka dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah-sumpah, ya Allah, ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat, bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum, yakni hakim, sidang. Di persidangan bisa divonis setelah aya genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu fasila ma yad'ihi. Nomor kahiji, syarat nomor kahiji, ayu fasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'i, karena kalakuan lukunyana di aku, pembunuhan lukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, intirodin soran, syirkatin babarengan. Panggil Khalid kuari jelema anu dipanggil ku kejaksaan dengan kasus bahwa Khalid melakukan pembunuhan terhadap Umar. Pendakwa adalah Zaid, pelapor. Maka ke Khalid panggil ku jaksa, diinterogasi, ditanya. Pertanyaan pertama, ayu fasila ma yad'i, menjelaskan secara rinci tentang pembunuhan nukunyana dilakukan. Maka setelah bahwa Khalid benar-benar pelaku dari pembunuhan yang bernama Umar, numantak memang nyana bener ieu teh sebagai pelaku lantaran geus aya tanda-tanda nu kuat, argumentasi nu kuat, aya barang buktina, saksina aya. Maka jelaslah bahwa Khalid adalah pelaku pembunuhan terhadap Umar dengan barang bukti pisau taranghau. Oh, udah pisau taranghau. Udah kuari batu jago pisau taranghau kos kumaha. Nyeri eta dibunuh ku pisau taranghau mah. Bo, lantaran jadi tarang teh lain jelema bae orang hau ge tarangan. Budak kuari batu jago budak kuari. Budak kuari mah teh nyahoeun hau lantaran masak nage kuari mah atuh di itu naon ngaranna? Magicom. Kosmos, batu bara. Waduh. Setelah bahwa bener cek jaksa pelaku pembunuhan terhadap Bapak Umar adalah Khalid, geus teh jelas pelakuna. Hiji memang aya barang bukti pisau, nomor kedua aya saksi-saksi kuatlah pelaku adalah Khalid. Nah kuari bagus jelas, tinggalkan diponis ya, karena memang ia Khalid adalah membunuh terhadap Umar. Motif pembunuhan anak kudu dijelaskan
syarat nomor kahiji ayu fasila mayadai merinci secara beber tentang pembunuhan nu dilakukan ku manehanana min amden, apakah aya unsur kesengajaan ngabunuh Ki Khalid terhadap umat, apakah memang ieu pembunuhan teh khoto kesalahan teu maksud ngabunuh umat, atau memang ieu teh syibih amdin jeung ngabunuhna teh bener-bener sorangan atau babarengan sabaraha urang, kudu dijelaskeun ku Ki Khalid, tanya ku jaksa. Lantaran jaksa kan hendak memutuskan hukum besi salah, lamun salah engke kan pengadilan terakhir di Rabbul Jalil, jaga di yaumul kiamah. Wah, ujianana nu puang berat tak jaga di yaumul kiamah adalah jaksa jeung hakim. Eta mangke di akhiratna sarua jeung diturihan kesiksaanana, sanggeus diturihan maka pesotra engke ditendenan kadinya kunana set aju dibelem diturih deui disebutna hukum picis dikeset Kangjeng Nabi percis kos embe dikeset bae ke di akhirat. Hakim jeung jaksa mah keset mangkaning lain paeh embe onam dikeset kan paeh, embe onam dikeset kan munding onam kan paeh geus dipencit ieu mah hirup-hirup kan dikeset set ku malaikat diturihan dia lain maksud ngeset teh pan siksa ieu terus teu bisa ngomong ku kumaha disaksian ku bang juta-juta manusia. Kos gitulah siksaan terhadap pemutus hukum ketika mutuskan hukum sakadaek sakahayang kita akur jeung Al-Quranul Karim. Kos di Indonesia, hakim-hakim di Indonesia, jaksa-jaksa di Indonesia lamun nyana henteu tobat atuh geus di akhiratna bakal dikeset ku malaikat, hirup-hirup dikeset. Geus beres dikeset diterapkeun deui ka awak, dikeset deui ke dituriha ke diterapkeun deui. Awak urang kulit urang ieu katedel saeutik bege saking nyeri da ieu mah dikeset hirup-hirup teh geus beres ditapalkeun. Masya Allah karim. Sakaratna ku Kangjeng Nabi dijelaskeun hakim jeung jaksa mah percis okos adu dipencit make peso mintul. Kos gitulah dipencit digodot make peso mintul. Ai raheut maraheut tapi kan teu daekeun tandes. Tah kos gitulah bangsa hakim nu urusan-urusan jeung hukum teh seperti eta. Asal ngahukuman nu lain make Al-Quran geus kos kitu bae. Masyaallah nu mantap kadang-kadang masieun urang teh rempan satu sisi urang butuh penegak hukum, di sisi lain saha nu bisa negakkeun hukum. Boro-boro urusan kitu sogok-sogokanana ieu urusan hukumna ge geus kaluar ti aturan. Masya Allah, mun inget kadinya hirup di dunia mangkaning mal kebal tinggal salengkah deui urang bakal pararidah ke alam itu, alam anu terus urang diuntit ku amal urang mimilu ka urang bagus kadeuleu bagusna goreng kadeuleu goreng nu milung teh di alam barzah datang ke alam akhirat teh iwal ti amal urang. Kadeuleu ku urang sorangan amal hade jeung gorengna na ieu sing hararade ieu urang lamun inget kadinya rempan biasa sih. Staratu disyaratkeun layu pasila ngajelaskeun secara rinci jelema anu ngaku ngabunuh
pelaku pembunuhan setelah diinterogasi diadili nyana bener geus ngaku bahwa nyana ngalakukeun kuari kudu ngajelaskeun tentang motif pembunuhan anak. Apakah memang ngahaja engkekan hukum kumaha mun ngabunuh ngahaja keputusan hukum sanksi. Apakah memang ieu kasalahan atau memang ngabunuhna sorangan kan beda. Apakah ngabunuhna sirka rejengan? Iyalah kudu ngajelaskeun pelaku pembunuhan tersebut di hareupeun jaksa. Masya Allah. Fa innat laqa maka lamun nyana ngaitlakeun teu merinci tentang motif pembunuhan anak maka istabsalahul qadi pentak keterangan serinci-rincina ku qadi. Lamun nyana can ngejelaskeun tentang rincian-rincian motif pembunuhan anu dilakukan kumanehanana terhadap Umar, maka jaksa harus minta sedetail mungkin tentang motif tersebut. Andai kata hari itu tidak bisa memberikan penerangan secara rinci, pendek, besok mulai diadili deui. Isuk lecan ngejelaskeun tentang motif pembunuhan secara rinci, tangguhkeun deui sampai 2 hari. Istafsalahul qadi. Masya Allah. Sampai nyana bisa ngajelaskeun tentang motif pembunuhan. Wakila cek sakal may yuridu anhu nembongkeunlah qadi terhadap pelaku pembunuhan bisa make pancingan-pancingan. Kos gitulah tentang jaksa, tentang hakim. Geus jana malantaran memang silatna teh menang sakola lidah teh. Bisaan hakim cara memancing-memancingna, cara nyampeikeun anak anu tatadina teu ngaku jadi ngaku, anu tatadina deuk ngaku jadi henteu. Iyalah jaksa kapinteranana. Memangnya nama kan sakola, kan silat teh aya silat kitu leungeun awak, aya silat lidahnya nama lidah pakai silat. Mantak etalah engke nu bakal kitu diadili seadil-adilna di hareupeun Allah lantaran nyana ngulinkeun lidah. Iya jadi tidak jadi iya, benar jadi salah, salah jadi benar. Wah, bangsa pengacara, advokat, bangsa nukas karar itu, tambah rombongan kesetan malaikat tambah. Ya Allah, ya Rabbi, tahir nomor kahiji kudu merinci mayat da'ihi sampai kanyana ngajelaskeun tentang motif. Lamun memang engke dijelaskan bahwa nyana ngabunuhna sengaja, berarti aya rencana, perencanaan. Wah, berarti menggeus luar biasa. Engke sanksina kena gedena. 1 perencanaan, 2 kesengajaanana. Nyana geus kajelaskeun itu tinggal saksina nu kamari sanksi-sanksi. Lamun memang motif pembunuhanana khoto, ieu mah kasalahan, sanksina engke kumaha. Kemudian nyana ditanya ieu ngabunuhna sorangan, nyana geus bisa ngajelaskeun kenakeun sanksi sakumaha kamari. Lamun nyana ngajelaskeun bahwa motif pembunuhanana ieu adalah babarengan, sabaraha urang nyana babarenganana. Mungkin 2an, mungkin 3an, mungkin 4an, sabaraha urang nyana kudu ngajelaskeun. Nu mantak boro-boro ngabunuh maling bae maling benang hiji benang kabeh. Benang si Edi maling besi di pabrik. Benang sapeting aja ditanya ke polisi. Jadi kamu nyolong sendiri apa berdua? Cicing bae. Kamu sendiri apa berdua apa bertiga sih? Cicing bae. Sendiri apa berdua bertiga? Jiwil ku polisi. Nah, ayo ngaku kamu. Sendiri apa berdua? Hah? Nih kuping kamu copot nih.
biarin sampai copot aja. Jangan begitu, cek polisi, ntar gua goreng lo kuping lo. Kalau copot kan ntar digoreng kayak kuping kambing. Ngaku. Polisi itu bisa ngaku berdua apa masih apa sama anak bapak yang bener lu macam-macam aja lu. Udah jangan dikembangin lah kalau gitu pada. Sial polisi aja juga udah keluar dah lah. Yang berbahaya berat ini mau begini mah tuh. Aduh, tak garemet 2 3 4 5 benar. Kos gitulah cerita soal ngebunuh ketika nyana rejengan, maka memeh aya kabeh pelaku tersebut ulah waka diponis. Fa in atlaqo istabsalahul qadi, beri pengarahan supaya nyana ngaku rincianana terus ku qadi ku jaksa terus supaya nyana timbul pengakuanana. Ieu nomor kahiji. Nomor kedua, wallahu a'lam.